Layung koneng hibar belah kulon, angin halodo ngahiliwir nebakana kembang di pakarangan, pating aroyag pating arulang kawas tungagupayan. Wanci asar harita teh, di hareupeun imah si Aki geus tiuk nyanggeye dina kursi butut bari ngelepus udud daun kawung bangun nikmat naker. Haseupna nyerebung jiga nuker muput reungit. Si Aki teh salah saurang warga di komplek perumahan RSS nu geus kawilang lila nyicingan eta imah teh. Milih imah oge nu ukuran pangleutikna, malah imah na oge angger kitu keneh sakuma aslina ti developer. Malah can aya dapur. Saheulaan mah dapurna nyieun sasaungan di tukang ngarupakeun gedeg awi nu ditambalan ku triplek butut mani geus rarawing bakat ku geus lila kahujanan, kaanginan, kaciri triplekna ge geus awing-awingan. Duka ti mana asalna? Nu puguh mah si Aki teh geus lila ayana di eta komplek teh bari hirupna teh nyorangan. Teuing boga pamajikan duka boga anak. Warga di komplek mah teu pati arapalin. Ari hirup sapopoena ngandelkeun gaji pangsiunan ti veteran. Cek beja mah manehna teh udut pajuang. Salian ngandelkeun pangsiunan sapopoena sok pirajeunan kula-kuli ka batur meresihan solokan, ngabersihan karang atawa miceunan runtah. Malah sok daek ngawakilan ronda sagala. Da geuningan si Aki teh sakitu mah kasup hampang birit. Salian ti kitu mun parang awakna sehat mah rajin pisan ka masjid, sok komo wanci salat subuh mah rajin pisan tara kapiheulaan ku batur. Manehna sok ajan bari dilagukeun jiga melas-melis, ngelingkeun ka warga kompleks supaya geura areling hudang keur ngalakonan salat subuh. Sakapeung hatena sok nyeredet mun gadenge sora adan si Aki teh. Geus 2 poe si Aki taya nu nitah gawe. Mangkaning geus teu bogaan duit da gaji pangsiunan mah geus beak ti minggu kamari keneh. Geus sapoe sapeuting beuteung si Aki teu kaeusiana naon, da puguh di imahna teh geus teu bogana naon. Mangkaning gajihan masih keneh jauh. Beuteung si Aki ngrubuk pupurilitan menta eusi teu dirasa. Bari urut ngebul ngararasakeun perihna beuteung, si Aki ngalamun na jero hatena gerentes nikmat teuing lamun ayeuna dahar sangu pulen dicocolkeun kana peda beureum pohara nikmatna. Kitu nu kasawang harita ku si Aki. Si Aki anteng ngalamun bari miceun kuntung rokok. Red kabelah kidul kana kebon sampeu tatanggana nu geus karolot. Pucukna tinggal rupai jero-joy si Aki teh. Aya niat engke peuting rek paling sampeu tuluy sampeuna dibubui kacipta teuing nikmatna. Meureun ieu beuteung moal kukurubukan teuing. Tapi si Aki ngorejat. Jiga nu reuwas manehna istighfar ngusak beungeut. Si Aki kakara sadar. Kapan tangka sampeu teh nu batur. Rentang-rentang ti belah wetan aya jalma leumpang kakulonkeun. Ari leungeunna ngiwing-ngiwing kertas. Eta jalma asup ka sakur imah nu kaliwatan. Beuki lila beuki deukeut. Geuning si horeng teh Pak RT 45 keur ngondang jiga nama. Su Pak RT ka pakarangan bari uluk salam. Dina jero hate si Aki ngagerentes. Bener pisan geuning Pak RT keur ngulem. Hate si Aki bunga kacida ke peutingna rek murak berkat. Pak RT asup ka pakarangan dibagiakeun ku si Aki menirengkuh pisan. Mulai ti mana ieu teh Pak RT? Tanya si Aki katara paromana marahmai. Puguh ki tos ngulem, ieu pacamat bade salametan putrana, jawab Pak RT kalem. Si Aki hatena bunga kacida. Da pasti pangna RT asup ka pakarangan manehna teh meureun rek ngondang si Aki. Beuteungna nu pupurilitan ngadak-ngadak leungit, hatena pinuh ku kabunga jeung harepan dake peuting rek murah berkat. Brek Pak RT diuk gigireun si Aki sabada sasalaman.
Satuluy mah ngalobrol ngaler ngidul nyaritakeun kaayaan waktu harita ti mimiti saat cai di sumur warga nepi ka urusan ronda sagala. Teu karasa waktu teh geus harieum beungeut. Nu teu pati lila ngong ajan ti belah landeu, teu pati lila jeung Pak RT pamitan bari ngajak sasalaman bari pokna. Manggaki geuning teu karaos tos magrib deui. Saur Pak RT bari jung nangtung ngajak sasalaman ka si Aki. Mangga atuh mangga, cek si Aki. Sakoloyongna Pak RT, hate si Aki ngarasa heran. Geuning Pak RT teh asa teu ngahaturanan salamatan ka pacamat. Meureun aing teh mana henteu diondang oge. Gerenteu si Aki. Tapikeun bae. Sing teu diondang ge muga-muga ari berkat mah kakirim. Gerenteu hatena pinuh ku harepan. Satuluyna si Aki cengkat asup ka jero imah bari hatena pinuh ku harepan ke peuting rek murak berkat. Sup si Aki ka kamar mandi rek abdas tuluyna tepan salat magrib. Si Aki harita mah teu ka masjid da awakna karasa leuleus da puguh ti kamari beuteungna teu kaeusian naon-naon. Bentang mimiti kaluar pating karetip, mega hideung ngadingding belah kaler. Lampu taman baranang nyaangan kekembangan nu aya di sisi jalan. Pucuk angsana ting aroyag ting arulang kaoyagkeun angin peuting. Bulan sapasi ngangkleng di luhureun Gunung Ciremay di deukeutan Mega Mendung. Bada salat Isya si Aki kaluar ti imahna. Sle diuk dina kursi butut nyanggeye nahan kapeurih beuteung nu gurubukan menta eusi. Si Aki panonna teu boleh mencrong ka belah kulon. Bari hate pinuh ku harepan muga-muga aya nu ngirim berkat piwarangan juragan camat. Liuk deui beuheung asa nyeri beuheung sosonggeteun. Nempuan ka belah wetan tapi lapur geuning nu ngirim berkat teh teu daek jo. Boa-boa salamatan teh geus beres. Aing mah teu kabagi berkat. Gerentes hatena. Jiga nu putus harapan, mangkaning ieu beuteung asa tambah pupurilitan, karasa asa leuwih peurih. Keur anteng ngalamun bari ngarasakeun peurihna beuteung, katempo ku si Aki ti belah wetan. Jiga aya jalma nu leumpang rurusuhan bari leungeunna jiga nu babawaan. Beuki deukeut, beuki jelas, geuning nu leumpang teh si horeng Mang Endang dipiwarang ku juragan camat mikeun berkat. Assalamualaikum. Mang Endang uluk salam. Waalaikumsalam. Tembal si Aki. Ieu Ki nyanggakeun berkat ti pacamat, hatur lumayan, cek Mang Endang darian neker. Aduh, hatur nuhun pisan ka tampi. Jawab si Aki semunu bungah pisan. Ceg berkati tampanan bari hatena muji syukur kanu maha kawasa. Hatena bungah kacida bubuhan geus ampir 2 poe nahan lapar. Ari ayeuna aya nu ngirim berkat. Nuhun Gusti, si Aki namprakeun leungeun bari neuteub ka Mang Endang nu pamitan. Karasa cipanon si Aki ngeclak bari hate pinuh ku kabunga. Alhamdulillah hatena ngagerentes. Si Aki asup ka jero imah, berkat ditunana meja hareup tuluy dibuka. Eusina meuni pepek, aya lauk mujair jeung semur endog. Di sisina aya oreg tempe campur mie, di tengahna aya daging sakeureut. Memeh ngadahar berkat koloyong si Aki ka dapur heula, rek nyokot cai keur nginum da bisi kabuhulan. Di dapur manehna lila neangan gelas bari popoekan, da kabeneran lampu listrik na kabakar geus saminggu tacan kabulu diganti. Geus kitu curulung nyicikeun cai kana gelas. Geus pinuh koloyong si Aki ka tengah imah deui. Keur ngalengkah ka tengah imah, kadenge ditepas aya sora pating keresek pating careplak. Barang ditempo teh geuning aya meong hideung satilu-tilu keur ngarecah berkat. Si Aki ngahulang sajongjongnan. Tuurna nyorocot mata melotot mata simeuteun.
ngahuleng si ganu kasetum listrik hatena sedih nalangsa tetulus ngadahar berkat dipiheulaan ku meong garong leng si Aki tepuguh rarasaan tetenjoan asaranyai teu inget di bumi alam antukna si Aki kapiuhan